Teman-teman, nah kali ini saya lagi sakit badan itu ya, saya dikerok sama emak saya. Oh, dikerok, aduh. Dikerok. Berem tuh mak? Burung Tuh. kecil deh. Burung ngantuk. Tuh dikerok namun gering teh ka dieu ya, aji mah. Ke pantai. Kabantar ka emak lah. Jadi lamun Pantai hareun ini. gitu ieu berobat lah. Pantai ini. Berem bisa tuh mak? Burung. Aduh, Satu kecil. eta nah. Penting baliknya jam sabra jam 10 mau geus beremnya. Berkadeng datang. Geus datang. Datangnya menawarkan satenya. Tiris dapat tiris pisan. Wih kirinya. Heeh. Padahal dia dari bawah ada. Eta. Nama. Dah. Benar ada jinjinan. Pada tadi we tengen awakna teh. Jadi geus ka dieu emak lah. Masih jag keneh mana tuh? Mak olot. Olot. Mak olot gitu lain mama. Sing beureuh mak. Burung eta gen. Oh. Tapi biasa nama lamun teu eta mah sok ieu mah ngeunaheunna dikerokna. Berarti asup angin. Asup angin udah ada teh. Aduh. Burungnya ukun eta pola. Naon? Eta kada kayak buruan kan anu batu dah. Wala. Bala. Sore man kamarun. Anginan. Tuh burung. Burung. Aduh. Tapi teu peureus mak. Hah? Teu peureus. Buat mapur si kuben kolong. Nu mah kapangi kita eta na peranting ngarokna nu mah. Pan gede malongit yo mangi deui ieu hiji nu ieu. Mana? Yo pedek ieu. Oh. Nu bade teu geuning berkrok pasak. Pahona ka dieu. Tah eta mah teu dipake da leutik kae cenah keulana. Nu eta we nu gede. Nu gede enak. Yang anu gede. Tadi teu rasa teh isu keneh balik ka di mentak beureum wae di dieu ge. Mun urang mah tadi teh kerok mah heula kitu. Mun balik teh. Atuh da teu rasaan. Aku naon. Aya Tas tas popoe katong mah. Geus rada leuh. Mungkin seredet meureun. Tapi teu peureus lamun make eta mah peureus nya duit anu. Peureus, heeh. Ieu mah teu. Mun make duit anu 500 ge peureus sok. Pasti mah cara peureus. Ben ke. Tuh nya burung. Ciri burung. Beureum. Semu hideung atawa beureum mak? Beureum atawa semu hideung? Burung mah burung. Itu hidung itu. Burung mah burung. Masuk angin gitu. Teu puguh ras tadi asa ku baal. Burung terada yang kayak Teu. Bayu mah masuk ku itu ku gegembung tetep di ku tonggong. Oh ku eta. Heeh. Ku sukuna meuning Oh, aya heeh. sukuna. Amun henteu ku sukuna kudu sarucukna nih. Peureus atuh mak. Hah? Peureus atuh. Bentuk kudu cucukan sabelah nih. Oh. Oke teman-teman, nah itu aja ya konten bareng si Ma itulah dikrok kita sekalian mungkin kontennya buat kenang-kenangan punya tong poho di like di komen jeung di subscribe nya. Nuhun.